Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin falyanfusikum. Wa ma tunfiqu naon bae harta tumpiku nu ngaimpakkeun araneun kana eta mah in khairin nya khair ti harta dunya Al-Quran nasrat wa inna yuhibbil khair ma harta fali anfusikum maka ganjaran infak eta tepikeun diri arahan sorangan wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah jeung teu ngaimpakkeun naranjeun kana harta illa ibtigha'a wajhillah kecuali karena nyupri ridwan Allah. Wa ma tunfiqu hana teu ngaimpakkeun naranjeun apaulilah kana harta illa ibtigha'a wajhillah kecuali karena nyupri kana ridho Allah. Bisa ye nafi teh bimana nahi hana henteu meunang aranjeun ngaimpakkeun kana harta banda kecuali karena nyupri kana ridho ieu bimana nafi bimana nahi. Wa ma tunfiqu naon bae harta banda tunfiqu nu ngaimpakkeun aranjeun kana harta banda min khairinya eta harta banda khair yuwaffa ilaikum mangka bakal dipenuhi disempurnakan ganjaran infak ilaikum sampai karanya wa antum hanari anjeun latudlamun eta teu didolimi aranya artina teu dikurangi sabab sedekah aranya. Apa saja harta yang kamu impakkan, apa saja harta banda yang kamu infak, maka pahalanya untuk kamu sendiri. Dan jangan kamu menginfakkan harta banda kecuali karena mencari ridho Allah.
Setiap harta yang diinfakkan pasti akan dipenuhi pahalanya disampaikan kepada kalian. Hal kalian tidak akan didolimi, artinya tidak akan dikurangi pahala sedikit pun. Al-Baqarah ayat 272. Wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim. Naon bae harta tunfiqu anu ngaimpakeun aranjeun kana harta. Min khairin yaitu harta ban. Maka sungguh Allah bikana ma tunfiqu alimun maha nguninga. Jadi segala anu dinapkahkeun mutlak sedikit banyak kembali kepada yang menginfak. Tahap-tahap bila mana infak pakai ilmu, ukuran ilmu, ukuran keikhlasan, ukuran keridhaan, ukuran kepasahan, harapan, nah itu akan dikembalikan. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngaruh Nabi la hasada illa fisnatain. Aya hasud artinya di dieu lagi tota teu aya keinginan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Teu aya sifat kabita, teu perlu aya kabita. Maksud ulah dina jiwa mukmin kabitaan ku milik orang lain, kabita usaha orang lain, daya tidak bagus gitu, tidak baik. Orang mukmin punya panasan hati, panas baranan hati, itu bagus. La hasada illa bisnataini, kecuali pada dua perkara, dua warna, dua macam perkara. Nah, itu mah bagus, namun kabita seperti ingin, seperti orang si fulan, itu mah bagus. Rajulun atahullahu malan. Pertama kahiji rajul atahullahu malan, anu maparingkeun ka rajul Allah kana ma. Anu maparingkeun Allah ka rajul kana ma. Arti rajul diberi kekayaan, bana, harta, punya harta, tapi fasallatahu ala halakati fil haq, maka nguasaikeun Allah ka eta rajul
hal-hal itu kan ngaimpakkeun harta. Ilhaki diimpakkeun ku eta rajul harta dina hak. Eta mah harus. Hak teh lawan batil, lain dina batil, harta mah diimpakkeun dipake kurab kebaktian mendekatkan diri ke Allah dengan sedekah, nolong orang butuh, bil hakiki dina taat, pakai ngabangun pesantren, masjid, rumah-rumah ayeuna keur orang, rumah-rumah jompo. Itu mah tah itu. Kumaha kitu mah harus gitu. Kudu kabita. Kudu ingin seperti dia. Tah. Boga harta teh seperti kitu harta. Fasallallahu. Di mana ya masjid runtuh dibangun, pendidikan dan memerlukan bantuan seperti pesantren, bantuan listrik, bantuan air, bantuan segala bangunan, bantuan kebersihan, bantuan sangat banyak kebutuhan lembaga. Itu hartanya jadi siap dirinya menjadi donatur lembaga, donatur di kampung, donatur masjid, madrasah secara langsung pribadi atau gotong royong. Nah, itu mah bagus. Lamun orang yang teuing seperti manehna seperti gitu. Tah eta mah bagus tah. Harus sama. Warajulun atahullah hikmatan, jeung kedua rajul atahullah anu maparinkeun ka eta rajul Allah hikmatan kana ilmu. Teu boga harta manehna mah ajengan teu boga harta. Kiai teu berharta tapi boga ilmu, dia paling ilmu. Kiai. Bahwa mangka rajul diberi ilmu yakdi menghukumi itu rajul biha dengan ilmu. Jadi mereka keputusan segala pun teh dengan ilmu, lain dengan pemikiran royu sendiri pakai ilmu. Kembali ke Al-Quran, kembali ke Sunnah, kembali ke aqwal mujdain. Teliti, itu mah hayang teh seperti bulan Sanur punya ilmu, manfaat ilmu. Diminta orang-orang. Ya, itu mah bagus. Lamun ayeuna kieu hasud ngaranna si fulan euy terus menerus hartana tambah majuna usaha hayang teuing urang seperti manehna tambah harta hayang teuing balik hartana teh urang nu kitu teh manehna teu kitu tah eta hasud ngaranna eta mah cacat agama siwa urang jiwa cacat hasud. Cek ajengan deui teh
si fulan euy muridna loba ilmuna wah di atas urang ilmuna santina loba hayang urang siga manehna kaditu naik deui urang sing pindah ilmu ka urang santina ngorotan jamaahna nyeutikan urang ngalowaan tak itu hasud ngaranna itu dijawab jadi amanah diduruk ku hasud serangan itu hasud anu dilarang hasad dia nyata anu maksudna hasad ini ghibthah punya keinginan dirinya seperti orang lain dina kanimatanana eta ghibthah ngaranna eta dilarang kecuali dina nu bieu rajul boga harta dermawan murahan hati besar kasih sayangna ka umat tak tahu ilmu anu manfaat ilmu anu bermanfaat bisa karituna wa yu'allimuha mengajarkan si rajul kana eta hikmah sejabat dirina punya ilmu teh santri diajarin ke santri balik santri seperti guruna tuh seperti guruna santri seperti guruna balik lamun di pasantena dengan hikmat ke guruna azim ke guruna hikmat ke keluargana semangat dina belajarna ingat karena pelajaran disertai haub oleh Allah Subhanahu wa taala amanat dina ilmuna pulang ke masing-masing tempatnya bakal barokah nanti bisa nyarita jadi pertentang nyarita nanti bisa baca kitab jaka jadi bisa baca kitab sebab semangat di pesantren main-main di pesantren dengan khidmat di pesantren khidmatkan masjid dibersihkan masjid khidmat masjid saina kobongna teh dicorang-coreng ieu mah dicorang-coreng atuh tempat serangan dicorang-coreng teh ieu teh khidmat kana sarana agama ta'zim kana sarana wa ma yu'azzim fa inna min taqwa qulub masjid teh sebagai syiar pesan dari Allah dia kerjasama setiap minggu kerja bakti pembersihan tuh lain dicorang-coreng tapi dipulas tuh itu santri tak kalian ke balik pulang ke lemur tak doa guru barakah anjen hikmat bajen anjen karena pesantren bakal keterima jadi orang nu bener bager jujur akur pinter santer caker jemar beunghar ngaditu jadi perlu hadirin pesantren ke di Darul Muwahhidin kitu keadaan Darul Muwahhidin lamun nu ngaji wungkul sing tamat puguh tamat hampir sakabeh ilmu tauhid di diri dibaca berukan balik kalemur bisa maca tijan bisa maca naon jawhar tauhid bisa maca Qibatul Awam bisa maca kitab Sanusi bisa maca Ummul Barahin itu akidah bisa ada sunnah wal jamaah setikna yang itu genap tahun 8 tahun bisa setikna bisa hadis bisa usul fikih bisa fikih jadi orang jadi yang selempang barizian anak pun anak orang semangat seperti itu insya Allah
guru mesneun doa di dirina ke depan bakal jadi jelema nu bermanfaat ke umat. Itu mana wari mana hadis yang bagi Allah yubatu ahadun, pasti wajib Allah yubatu ahadun teu beunang disebut beruntung ahad bahagia. Beunang jelema teh kaya bahagia bangga jelema be hardana be usahana be mobil gedungna lu bahagia batur. Ulah seperti itu can tentu bahagia. Hayang seperti manehna mana tidak boleh dianggap seseorang itu bahagia, kecuali boleh dia dikatakan bahagia orang ahad, kecuali boleh dikatakan bahagia ala ihdahatain husni, salah satu di antara dua macam tadi. Rajul nu boga harta, senang, dermawan, suka mengeluarkan milik di kampung, diperiksa bisa anu teu nyangu, bisa waluh atuh bagus eta. Bisa ajengan ya ajengan nu sok nguruk barudak ustad teh sok nguruk anak-anakna di kampung bisa teu nyangu. Oh, utamakeun. Ajengan teh bisi ngider kayak nider anak-anak kampung ieu saha nu muruk. Tuh diperhatikan secara gotong royong. Lebaran ya ustad teh lebaran kudu boga baju, kudu wae pasakeun itu sakampung dunya kompak. Separibasa sekian kilo beas, sekian duit tuan. Bisa senajan teu harta bana banyak, bisa gotong royong. Tah eta mah kudu kampung nu teu kitu kudu kabita. Kabita si kampung eta tah. Bagus gotong royongnya. Sekira pendidikan tertib. Ustadzna jalan dibantu bangunanna. Gotong royong bagus. Tah kampung eta bagus tah begitu. Yang bagi wajib ala jubatu ahlun tidak dianggap bahagia seseorang, bagja seseorang, kecuali dianggap bahagia salah seorang di antara dua macam tadi. Ya, dan boga rezekina diinfakkan di jalan Allah. Ilmu lain ilmu kerja, ilmu kepentingan diri sendiri, ilmu teh kerayana kebanggaan. Tapi ilmu keramal minta diberi ajarkan kanu lain supaya seperti guru, supaya seperti eta orang ilmu seperti orang. Nah itu wanu sareng di Ibnu Mas'ud radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu ayyukum malu warisihi habu ilahi min malihi. Ayyukum saha di antaranya malu warisi eta ari mana harta bana warisna ayu orang saha orang di antaranya ari mal warisna eta ayu orang teh abu eta lebih disenangi ilahi menurut ayu orang min mali tinimbang daripada hartanya ayu orang sendiri manehna sorangan. Ayyukum mal warisi yahabbu ilaihi min mali.
Siapa di antara kalian harta warisnya lebih disenangi, disukai menurutnya daripada harta pribadinya sendiri? Qalu, para sahabat besar, ya Rasulullah, ma minna hadun, saya di antara saya seseorang ila maluhu ahawu ilaih, kecuali harta nahad itu lebih disenangi, disukai menurut eta had. Ila bimana indah. Qala Rasulullah sallallahu qala fa inna ma lahu ma qaddama wa ma la warisi ma akhara. Fa inna ma lahu, karana sanyana mana ahad ma qaddama eta harta qaddaman geus ngedepankeun anu semikeun artina sakira disedekahkeun, dimakan, dipakai, itu mana? Fa inna ma lahu ma qaddama, harta sehat itu adalah harta yang telah didepankan, didahulukan. Artinya geus disedekahkeun kumaha, geus dimakan kumaha, geus dipake anu aya mah can perlu tampang tu mana. Urang berapa hayana hektar kaya nu dimakan apa? Hari ieu sisa itu nu aya itu belum tentu itu harta bana urang. Inna malahu ma qaddama wa ma la warisi, yang sungguh ma warisna ahli warisna, ma warisna pewarisna eta si ahad harta kolot misalnya ma akhor, harta nu ngakhirkeun ngengkekeun menakeun harta engke namun urang ayeuna kolot, urang ayeuna leuwih ti heula mati mah urang bakal napa, di mana urang anu leuwih ti heula mati mah keun aya. Rawahul Bukhari. Sidia tuh ulah kebaik diimbak teh. Nanti ajalah emang kewelah ulah cek suami teh cek istri teh kewe panggewe bisa terbuka engke, bisa bangke cepat fastabiqul khairat, bisa buka angke dingke nah gitu. Harus bagi-bagi rezeki mumpung hidup, mumpung iman urang ngaji ibadah usaha bekal ngaji bekalan anu ngaraji jeung ari di mana nyesa di mana leuwihna eta leuwihna carilah leuwihna rezeki urang untuk imbang, untuk amal tuh. Aya nu ka surga nu pangheula nu beunghar langsabna ajengan tanpa nu beunghar moal bisa ngabangun ku sabab dibangun ku nu boga harta ajengan paneurieun ayeuna nu impak harta badanana. Anu gay anu sugih diheulakeun ka surga ajengan dipandeurikeun. Naon sababna malaikat seperti itu? Sabab anjeun tanpa aya nu boga harta anjeun teu jalan, teu ilmu teu jalan. Jadi ilmu mapena, ilmu nyebarna, ilmu usaha kaum anu usaha. Tah untuk apa usaha bae sampai paeh poso cek bara usaha urang. Berang puting usaha teu kitu mah. Kalah nambah hutang teu kitu mah. Pikirkeun, keur mikirkeun sama berdirina agama, tegakna agama, jalana pembawa agama, lancana pembawa agama, santri-santri.
Wan Adi bin Hatim sanadi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah ittaqun nar walau bisyikit tamratin. Jagalah neraka. Jagalah neraka, raksalah neraka. Walau bisa ku sedekah sabelah tamrah, korma kering. Jadi segala impak sekecil apapun itu akan menjadi penghalang api neraka. Boga rezeki dengan sabelah tawar kering disedekahkeun aya nu baramaen dibikeun disedekahkeun dihuapkeun ke anak yatim misalnya itu akan jadi penghalang api neraka. Jadi ente menurut kemampuan. Orang mana mungkin bisa orang seperti bengar burang bere bisa roti sabelah bisa sai setengah cangkir misalnya longsong kasantrikeun setiap puasa itu naon itu buka puasa santi kulantaran aya longsong bara-bara di masyarakat itu naon itu jadi santi teh membawa rahmatan lil alamin sabab masyarakat berlomba-lomba nyodorkan makanan untuk buka puasa itu bakal jadi surga bagi penghalang api neraka. La haula wala quwwata illa billah. Jadi mudah surga. Neraka sieun neraka ku sabelah korma tamroh. Neraka sieun nu diimpakkeun ke orang mukmin. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Jabir masu ila Rasulullah syai'an qattu faqala la. Masu ila pernah diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an dari sesuatu apapun. Qattu seumur hidup. Faqala maka bilang Rasulullah berkata Rasul enggak teboga tak aya tidak mau tanya. Jadi setiap Rasul diminta apapun maka Rasulullah mempersiapkan mengusahakan bila mana ayat diri pribadina atau bicara anu lain bicara anu menyenangkan perkataan mudah-mudahan insyaallah akan insyaallah tunggu kadua heula misalna itu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemurahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mamin yaumin tahijifoi yusbihul ibadu fihi masuk pagi subuh pagi-pagi babi nah itu yaum yusbih anu masih masuk subuh waktu subuh ibad fihi jina itu poe setiap pagi maksudnya illa malakani yang silani kecuali dua malak yang silani turun dua nana payakulu ahaduhuma mangka cerita nyarios ngadawu bicara berkata salah saiji dua malak Allahumma ati mumpikon nolafan Allahumma ya Allah ati muga maparinkeun mumpikon kanu ngaimpakkeun hartabana khalapan kana ganti ya Allah ati berikan ganti impak orang yang mengimpakkan harta baik wa yaqul akharu jeung nyadawu
berkata al-harum malak anus lain adai Allahumma ati mumsikan talafan Allahumma ya Allah ati mungha maparinan Gusti maparingan Gusti mumsik kakanu nahan harta barat dibikin harta bana kajian buruk dibikin makanan alapan karena kerusakan. Jadi di dunia ia ada dua malak. Pertama doa ngaduakeun ka jelema nu mumpik supaya harta nu diarbikeun ana. Jadi kumainana lamun ayeuna kelas-kelas bawah, kelas pertengahan, kelas gede dikira-kira rugi gitu, di mana gede-gede untungna. Sabaraha urang ngaimpakeun harta bana dina jalan Allah. Sabaraha urang ngaimpakeun ayeuna harta dina pake mauludan misalna. 1 juta, 2 juta, 10 juta cek malaikat Allah mau mumfikon khalafan Gusti 10 juta bakal jadi seberapa kata. Kenceng hadiri ngaimpakeun kenceng 1000 ganti 1000. Lamun 100 kenceng sabaraha eta ganti. Jadi gimana? Jadi rugi. Lamun 1000 apa jadi 2000 kan? Jadi 10.000 untung. 1.000 tuh. Lamun 100 jadi 1 juta gitu. Dan rugi. Jadi setiap waktu subuh malaikat turun dari langit khususnya untuk mendoakan orang-orang yang menginfakkan harta bana dan mendoakan orang yang menahan harta bana, tidak mau menginfak hartanya, bahkan harta bana. Keket mengkere bahil cap jahe bung merek cek malaikat teh Allah maati mumsikan talapan sing hancur Gusti hargana jelema nu kitu dah. Mending mana orang pilih? Mending orang didoakan ke malaikat supaya orang bertambah berganti-ganti rezeki, bertambah-tambah rezeki. Mending orang air rusak kata bana orang nu aya. Maka orang dirinya pilih karena hadis ieu didorong hadis mudah-mudahan jamaah sim kuring sadaya sing jadi jelema anu murahan hate. Jelema anu barahan hate, jelema anu tukang infak. Tukang infak. Ieu penting ngaji arahan ngaji teh. Asahan asuhan diasih asian malaikat ya asian malaikat dan batang bawa keluarga ulah suami wungkul ngaji bojo bawa bojo sama-sama di bojo anak bawa murid menajengan bawa ulah seperti tadi ulah hasud ulah muridnya dijadikan untuk kepentingan harta bana untuk kepentingan sewaktu kapan orang seperti itu penting orang tapi penting ngaji penting ngemasantreun anak insyaallah di mana ieu kampung-kampung insyaallah hidup ku aurat Rasulullah ku sunnah Rasulullah sallallahu jadi pasek kampung berkah rezeki dijauhkan dari sebalai diraksa tadi kejahatan makhluk halus insyaallah hidupkan kusunah Rasulullah masih itu sunnah Rasulullah tuh karena sunnah Rasul semua apa selain anu aya senang sunnah Rasul kudu mengakui karena ketinggian sunnah Rasulullah di mana thariqah untuk mengakui karena keagungan sunnah Rasulullah jatuh thariqatnya kapan etama barukan jatuh harus diakui jadi sayyidnya semua thariqah pemimpin semua thariqah sunnah Rasulullah di mana capek ulah kalah sampai ini baca ulah kalah sunnah Rasulullah insyaallah kampung berkah rezekina berkah umurna berkah rumah tangga berkah tangke santri di mana pulang santri dengan ngajar muhyiddin bawa ke masing-masing kata akan mau barokah
barokah.